Di mana geus rengse si mayit dikubur, maka kubur eta ngadempet nu paur sampai iga paseng solan langkap pisan anu salamet tina ieu dempetan. Terus datang malaikat munkar nakir rupa hidung serta keeng mata ketir nyora sakumaha geledek jeung gelap panon herang kaya kilat tinggurilap tuluy nanya bari nyekel gada besi marobukana dinu banget risi waman nabiyuka anu bisa jawab senang pisan lega pikir henteu ruap kubur dilegakeun satungtung paningal dibukakeun lawang ka surga dil zalan amal nusa roleh dirupakeun jalma kasep ngare jengan ngamulyakeun lamun datang siksa tina jihad sirah dijaga ku Quran moal bisa nyerah fale basukule ngenji waragana maka salat jeung si dekah nu ngajaga saur malaikat adab untung dulur lamun kurang amal hade tang tulebur tuluy sare kaya sare panganten raos nini matan sakantenan barang anu cilaka mah henteu berek jawabna teh henteu nyaho banget purek maka digandenku gada wani hurung seuneu di kuburan mayit humarurung dibukakeun lawang kana neraka puas geus kadeulepi tempateun anu panas amal nu arawon dirupakeun kana sato nuga ralak dibuktikeun gawe dolim dirupakeun orai utan ngadu dirupakeun anjing edan kitu deui baba katur hileud kalah langgir maung tina pagawean